Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing hadirin anu dipikah hormat langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya masih dipaparin kasehatan sareng nikmat. Ku kituna urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara. Teu hilap sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipikah hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipikah nyaah, di dieu abdi bade ngadugikeun hiji biantara anu jejerna pentingna diajar 12 tahun. Wajib diajar 12 tahun teh nyaeta salah sahiji program nu aya di Indonesia anu diselenggarakeun ku Departemen Pendidikan Nasional. Pamarentah ngayakeun program ieu sabab Indonesia mangrupakeun salah sahiji nagara anu menangkeun predikat handap di Asia di bidang pendidikan. Wajib diajar 12 tahun teh aya tujuanana nyaeta kenging wawasan pendidikan anu lega dugi ka tamat SMA sareng nyegah murid diputusna sakola. Naon dampak positifna diajar 12 tahun teh? Nyaeta supados bangsa Indonesia janten bangsa anu bermutu, pikeun masyarakat dina netepkeun pangwangunan dina sagala bidang. Ku kituna urang sadaya penting pisan diajar 12 tahun teh, supados urang tiasa ngagedean wawasan sareng minat anu dipimilik. Pesen ti sim kuring, upami urang hoyong janten jalma anu sukses, urang kedah ngagaduhan kainginan ti diri urang sorangan, sareng sumanget pikeun ngahontalna. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.